Teu nyangunya abdi bade suksak siksik heula ye. Nya. Abdi bade nyiksikan heula ieu worota ieu nanti burkol itu nya. Ieu tahu bade sareng naon, bade sareng cabe wae. Bade masak saurna teh ieu teh. Si Ece bade muka rumah makan kecil-kecilan. Ece ulah mahal teh ngajualan sangu teh. Ieu we atuh supaya ieu we anu seubeuh keur tukang gali kitu tah. Tukang gali mah sok ieu taruh ruang kitu nya. Eta. Nya. Pinang ieu bade di Samara Beureum. Samara Beureum we nya ce. Eta tahuna teh ce digoreng heula. Tahuna teh sareng cabe hejo mah nya satahu sareng cabe hejo tahuna digoreng heula. Terus we. Ieu burkolna teh dileob heula sakedap. Kenna nganggo bawang daun ce. Da Ece mah piraku we atuh ngaladangan teu tiasa anu 10.000 sareng naon. Ulah mahal teuing ce dagang sangu teh. Ngabe ka Jojo Ece teh. Siga abdi ce itu di ditu sausi itu Cirebon. Nyimpang ka tukang sangu. Sugan teh mararaha nya hanas asa-asa nyekot sangu teh nyekot deungeunna teh asa-asa. Nah bet marurah lah hanas teu loba cek henteu ieu nyekot ieu dahareun. Ieu enog asin eta ceplok telor. Nah bet marurah cek teh. Tah kudu kitu ce dagang teh. Ngabeh moal mahal-mahal teuing. Si Abah nyetel dongeng isuk keneh. Ece sok ngadekeun dongeng baheula. Aya ngadekeun dongeng tandingan kot di kolong cicing teh Mang Encur nya baheula. Bari ieu we bari ngalaan undur-undur geura ieu ngadekeun dongeng teh. Tahu bade dihijikeun sareng cabe hejo. Si Ece bade muka warung sangu di mana ce eta di JA. Kanggo enjing nya minggu nya. Sing ieu ce ulah saeutik teuing ngaladangan teh. Nu mes